Sate ya teh. Abdi Asal wow, itu jangan nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Hirup cerangan eueuh keur pakumaha. Bari jeung sangsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Salahna eta mah. Popohoan. Nepikeun ka pamungkas ka urang Arab dupi ka hese ngalengkah saminggu mah. Macak ayeuna teh rek boga deui salaki keung sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Dan kerjeng tuan torik pemberi Gusti Agung. Jika mah di dunya moal aya dua. Sugan matak diaranan torik bin bitis. Ini sorangan kia beres Gusti Nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh, perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aja 6 kilo. Kabila-bila Tapi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah kongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moalnya juga pakein aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya, aing tadi golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol teh boga imah kalakah. Nyai, untuk ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut meninggal remot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggurnya goler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Seperti Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga tuh. Sate ya teh. Abdi Asal wow, itu jangan nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asal iya, asal wow ya teh. Semua Upama menang teja sulaksana teh cadowo ngabecik sulaksana anyar pinaisah anjeun ngaran. upami dipercanten manu ka hiji sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa sulaksana. Semua Di mana lagi teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeien. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di jugjug. Angang di teang. Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omongin anak geus masalah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh. Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atau napi urang wae silih tanya. Nah, itu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Set kebul. Dupi maksadna. Tak ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Kita ada begini ya, ada dua alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju?
rupina mah daya nu dituju abi mah. Namun maksud teh kieu abi teh gaduh saderek jaringanna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, kayak ieu mah magi Ayaan, raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, aya. Upami dugi ka teu aya rarai mah abi ge mah wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun. Tah ngadangu-dangu sauna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah jaga malam. Ieu mah randa nu kaceluk ka kandang ibu ka kocak kajana pria. Oh, sumuhun. Sumuhun. Tah jantan atos jelas kitu mah jantan nyai teh Rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria kitu mah. Sanes sedang mencari seorang pria. Anak kan pria. Ai anak mah leres ya. Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jondol ieu maksudnya. Anak salira. Sumuhun. Tah manawi gitu Neng. Muhun. Dah mending nyebut Neng Sumuhun, Neng teh anak muning. Eneng. Anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. Hari maksudnya gitu ya teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Kele tong gampang watir kan itu dari ka eta itu watir aam. ieu mah watir Aduh. kabul sadan watir kabulusan Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah. tuh Biasaannya karena bahasa Sunda. naon tukang awi di babawa tah Manawi sareng manawa. tukang awi di babawa tah Kayak dibawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh ya Tukang awi teh. Sumuhun. Terus ngadongeng sareng wakabul tukang awi. tah ai maksudnya manawi gitu Asa minang manawi. Manawi katampi da kabul panjangna mah kabul manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup dah Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuhkeun batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge anu ese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abi mah pami Minang Kabau mah kersa. eta istiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minta emas. pangmilariankeun ai saur di mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ya nya acah teh nya acah saja deket teh Ah, eta mah bade acah bade ici bade acuh ya, abin mah teu asal bade Aceh lah di mana. mohon acah meong dah saurna teh nuju lalagasan Nyati ate sok. ieu montong we kudu dicekek ya Peryogi kauningan di panglayar galak adi mah jalmina gampil pusing Sanya mah abdi mah terus terang izin ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun ya ten ijid abi kena cakat sareng pa ijid moal naon tenang Ieu mah ieu nya pergaulanana luasnya seueur kenalan. jarak dua bumi teh pa ijid teh Pak Ijid teh. mohon Ini seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh, kumahanya ada ari istri mah ngade pulung jeung dipiceun nyari ai kudu istri nu balaka mah meni asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sareng dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan seseueurna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintenna wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana tapi kabel oge. tah kitu tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu ali mah nya komisi we lah
Kayak kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen kana ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Cuman itu ge jelas tujuanna mah bade minang. Bade minang sareng saya. Upami nikah di Pinang aku itu mah jelas. Meme di Pinang ge teh geus beye buyata komo. Ka beda-beda teuing itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau lebih bade modaran. Ya ya abdi mah mana we nu sempet ya. Jantan syarat-syarat nu di PK hoyong pamagat teh nu kumaha. Jadi kumahanya dah hari abdi mah nyanyi teh kabul teh kedah uningan heuleuh riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira kumaha mah apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten pakabul mah gawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu ara racuh. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalamar ka pabaliut kieu nya. Eta kesek dileut tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekat duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Jangan serius teh. Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku kidulur. Cep kabul. Wa kabul. Wa aya cep teh pengen. Aya wa yang cep anya jangan bebas. Upami Urang Malang mong teh teh. Upami nuju seueur artos cep. Upami nuju Tunggara wa. Mun seueur nama wa. Duka hanya nama. Hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoheun. Kasaha we ngajodoh nama soranyeuna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh. Kasaha teu aya eme ge wios. Lumawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha. Ke cacak eme teu daekeun komo abdi. Ai mun lumawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Lumawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uningan eme nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan wae ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi itu hari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayaan abdi dianggap sana tun bae nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran kada ridho eta berarti ridho mah dipepeg gua abdi mah bade kumaha teu ridho atuh ieu teh ke saha jenengan teh nu resah saha teh ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi abdi teh gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ini halus mungkin mengaranaknya Sadis bin Ahmad. Mangki da sadis jalmina. Abdi mah wae naon oge. Oh, tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teu lain mana eta abdi. Karena eta rek mameuliikeun samping rek mameuliikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek mameuliikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mameuliikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadar eta aya kanya rek mameuliikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadar eta rek mameuliikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh leun ceuleumut wae. Oh. Janten aya nama abdi tos jelas. Tos jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, Bebas. Kajenting seng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh pandangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tieun teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun lah. Asa horea mah mari jadi awewe di tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti lu agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar, ieu kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ke sale serian. Nah,
kumahanya ada eceu mah kumahanya ka ana Om Hang jeung masyarakat tadi karo mah ka eceu teh sanyana mah ngarariung biasa we da. Dugi karonghok tina janela dina panto anu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintena, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepang tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abi masuk rada keung ari sieun sok begitu tepang Da sanes jurig make keung. Da boro-boro wahi atuh abdi ge keung salah teh mah. Tah akang keung. Ieu mah ka dia teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna kitu. Da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Teh uningan ti mana ka abdi anjeunna? Ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya ti dinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan beuki ka mah edan. Anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Tah jadi buntu kepastian abdi ge da bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabonglongnya gitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Kaji uci. Buah-buah ngaji ucing beureunya. Nya mugi-mugi we. Ah sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Dah, teh saha nu gogorowokan? Ieu teh ngalamar di kating Cileweung kieu kumaha ieu teh? Biasa di Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatang aronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh kalaka kitu ni aang. Perasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna mun itu aya ninung seutik-eutik acan ieu teh. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang geura balik. Dan ingat ka wakabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinane. Ya kumahanya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning peribahasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Nah, eta Eta malah kumaha engke kumaha behna. bade digeletukeun mah batu mah Itu jalmena beunghar sara. ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mun. Kumaha ya teh. Mun kuat. Kumaha? Ari Beunghar teh kaya. disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Dia bingung. Da eta we upami ameng ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Sanes abi masuk igis abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya perikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning ngabonteng sok bonteng aya sok gelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah dah. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mah ngadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh kayak Sok. Ini dilewat atuh samakna. Mangga sok.
Ya syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh ya diperdi ku kuring kumaha Hari tadi teh rek nanya ke naon atuh? eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanya ke naon Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita cing pangecekkeun awewe. Lain naon tadi ka bawa ieu pangecekkeun nya tah keur pijodoheun pan kitu nya kitu terus terus we eta mah manggih aya daekeun ari ngomongna mah ragu-ragu kan jigana berat kana daekeun nya syukur geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema. ya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh Naon lain nanya teh bangker kawin rek dikawin lain apaan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu pi duit jelema teh henteu terus teu asal nanyaan mah ka dieu ulah barang bawa tentong mah jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen. jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh keun nanyaan teh nu mana teh ieu teh apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kereteg. Kayak jadi pabaliut yeuh geus dimimitian teh apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoheun kusaha teh wah kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing. Tibalik Ana mah kayak dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakam. Karung di jero ucing bisa baru karena daging ucingnya bodoh. Tinggal agar hukum tanya karungna saeutik karung garing sama baru kere. Nah jadi kitu tah ayeuna mah kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju kan rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payu deui kanu sajen mah. bingung nyari takun diri sorangan gitu mai mah jeung kepot geus rupa-rupa we sasi salah mak geuning anak emak
Aya naon geuning? Pina aku lali deui. Pina aku lali deui kana suara abdi. Ante bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejek nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peurih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mata nang beda jeung batur. Bedana Edana batur mah geureus mama meuni goreng kieu. palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mate hiji kabagjaan mate beunang disebutkeun bakal menang beja anu bahagia po ieu. Anu bener neng. Sabab mate beunang disebutkeun bakal kagunturan madu karagaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir ti Nu Agung. Da puguh beuteung melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teh melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas meureunnan. Coba. Nya. Mah, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain ku saha meureunnan teh make ku atuh. Nya saha? Dapat semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah pan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih kene bapa ju meneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Tidak aku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh pantas atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding deui mana. Bener. Ayo. Di mana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dewek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Dengekeun geura nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh disebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh Ibing kita nu ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da cenah apal wa kabul teh nu Pokona mana? mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sabab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina ponokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngarakeutkeun duduluran tapi ieu dina ponokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? ponok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya mah singkatna bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heueuh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh maranaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Sing sok pisan teu. Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Sing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa we nya. Sing sok. Aduh bingung. Teu atuh balik deui ya. Oke lah. Teu dincak teh kana tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidung. Mabuk lagi merenang. Aya mami ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, palingan mabuk. Tak itu apa mending si Mas napa kaulan itu neuneun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak bagaimana? Ya kitu aya mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain tah anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, teh Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Oh. Ngan perdomaan
Oh, itu kan profesor. Tuh geuning. Siap ling ya.
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulujang sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga tuh calik. Ma- Nah si manu mangakeun. Alami heulaan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh, jadi Lamun salaki maneh keur lieur teh mana nginum. atuh namahan lieur meureunna. Ame duanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus, sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Pek. Ridho. Kumaha ieu teh maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh. Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abdi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pok atuh. Janten Biasa. ieu teh. Langkung ti payun, Nuhun. kirang ti tukang. Ampun aing boga bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami se Amin. Kami ijem. Mama, Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Dari tadi deh kieu we, cemerlang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tapi kan maksudna Tah, janten maksudna mah daya sanes bade mileuleheungkeun ka kasawae. Kumaha ieu teh bingung geura pek Janten aya. kieu Semua simkuring. mangga. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Si aya mah Pak. Tarik ke sini aku si mah we ditalekna. Cing itu tanya we ku ijem mah ieu mah. Mah tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang balingbing kitu nya. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abi teh ibu kejem. Oh, ibu bangis. Kayak nyebutkeun ibu kajam. Teu kene emang. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah kitu. Tah ieu mah tanya nu bener. Sok tarik ku mak. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payunan mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang prak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding kelir sindang siroha. Dina waktu ieu naon na disabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Tepat lu mampan. Nah itu jadi kieu itu kumaha Atuh, Bapak teh sing berwibawa atuh Pak ya, engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa dihareupeun calon minantu. Kuringnya sok balik kasimaan sok bapak Sok, nawe sok. tadinya. Sok atuh aya mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah masrahkeun naon eta mah. Nya saan menang juara gitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga janten rupina mah dibujenengan. supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu wae. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya lewe eces lah kae lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan Bapak saku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini
ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ya kade. Iya teh. ngalamar jadi kana poli teh nanyaan Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten orang canak kue ringkesna, Ringkes? sim kuring teh bade ngalamar, iya pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu dituruh. Upami henteu mangga urang riributan dinten ieu. Sim kuring toh pati jiwa rabut. aduh, kita ngalamar. Piraku yang ngalamar jadi karena sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh Ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah hareup mah jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud Bade teh? ngagarong atau napi bade sok ku Ijam. Bade nyopet. Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah Tah malah ari kamu Ah, nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. mohon Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tamang matos ngabatun. Yang can naon sih? Sumun ya tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. tah eta Oh nya. eta cirina naon tah kami Upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masih keuna. Nya ieu ka pengkabul teh. Oh. Malah upami saur basa barat magaya hoyong tuker cincin. tah eta Oh nya. Oh, iya. Ongkos urang kota teh ya Oh, pokona. apa anu teh ditu tah pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Sarua ya lamun teh ditu cincin ti urang cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Kitu cenah. Jadi dituker hili. Oh. Mun itu ngarti ih kos mutar ka kota wae. Pelni Nah, tuh. Cooper. Ini Boga bapak teh. ini tuh cincin ti urang Bangkong. Oh, itu saya geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtung aduh imah aya sok bahan. lah begila mah begiriweuh sok lah Aya bahan diokna Iya, mah iya. ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. ya apa tuh Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabul saya yang tukar cincin. Ya, jadi- Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukar. Tadi sararea cenah. Masyarakat urang. Jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo mah sapertos basar. besar ali we Tukar menukar cincin we ya gitu lah sip janten eta cincinna di jika tulaan heula ka nyai eta suang nah ada rasa kana suang atuh. apa nek ditukerkeun jeung cincin. Hah? Cincinna rada ge meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin di mana mah suang. Saat eta ini tetangga ngarentogan itu urang mana teh atuh deui Nya eta tetangga jeung beak jeung naon. Kita Eta biasa mah kayak gampang nukurkeun beas mun aya baju urut ieu. Eta teh tukang sayur. itu rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban itu teh aneh. Heeh, gitu. Sagan rupa persoalan yang orang udah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin lah tuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mana atuh kitu eta mah. Nah, kitu atuh saya wilujeng atuh. urang tunangan we malahnya Mohon saya dupi cincina iraha. nya Ah, iraha we eta mah sagaduhna.